wancin mustari nigang mangsa nu utama barangnya tanah ditibanan pangawasa na astra jingga nu aya di naraga atuh sapada harita nyata-nyata Prabu anu Jaya suksena praja negara Karang Kencana ditibanan pangawasa ku astra jingga langit wujudna jang gelek maliwana dadiag edeng promoli lomah kula tria tuh biang hari tadi nama dewek tepangna lampah model kieu kaula teh geuleuh cecep ka Sumbadra abongkena kula goreng patut Kakang Arjuna teu adil mereka digilir-gilir. Digilir cenah genong. Tapi najan barjang kitu hampura kula cepot. Modal sini bunuh poing sia. Ngajar sia. Apa yang boga turunan cenah? Ai. Apa yang boga turunan cenah eta? Itu nanti ya jangan boleh gitu. Modal sia gua sia. Duh kobek sia. Waduh lumpat euy. Waduh lumpat. Wah, suka lombang. Aduh, hei. Yuk kau lepati Gonda Murkantara maju sia. Gonda Murkantara barang dijambak mastakan aku astra jingga ditibanan pangawasan nu aya di naraga langit wujudna Gonda Murkantara jenggelek dadia dewa ningrum sama nih jika wala dewa ningrum cepot dewa ningrum asaha kersa jeng ibu putrana jeng ibu Dewi Setraganda Gedeng Promoni waduh jeng anak join sianya usaha babarengan batur mah join teh usaha nyeun tambak buka pabrik ari sia join rek maling jeung indung blegug teh sia. Wih. Saha itu tuh? Weh, rumpat euy. Aduh weng rumpat. Aduh weng. Sok sa ka dia sia. Embung aing teu wani. Naon? Teu wani aing. Wah, kadalawa. Gusti. Atuh Prabu Jaya suksena katut pati Gonda Murkantara kekuat ngayunan kadewasana astra jingga istu gagas sakti mandrakona totosan bocanaku ulit ganti sukma kadang betara kitu kaayaanana nyatana ayo modar sia boy ayo modar sia aduh cepot modar sia aduh modar sia asupkeun sia kaendong sok asup sia asup ka mana cepot kaendong sia tadi dia tah ke kantong mana lain ke kantong kaendong blegug sia anariwa kaya nyatana bikudrona lebet ka sebeti endong astra jingga
kana Astra Jingga anu maksana ngabujeng ka Madukara nepangan nyata Dewi Warasumbadra Prameswari Arjuna Panengah Pandawa gentos sinur sitengkawi gantia warakocapa hakurang tenda dihandal mesin gesan sampeureun cak tunda dihanjuang siang gesan alau urang gentos ngawiyosakeun hinggi kawontenan sapraktanipun hing nagri Indah Prahasta Prabu Darma Kusuma Darma Jikontea Sineba wonten sadaya kadang kanca Pandawa lumakus indah ka Prajanegara Dimas adik Kakang Arjuna adik Kakang Nakulalan Sadewa Oke Arya Bima Kakang Betara kula menggih Yai Prabu aturan Kang syukur bagya kamayangan Yai Raka Betara damang Yai pangestu aya ibaratin kawasan Kang Mas kamana Yai Arjuna Yai lemawi pangna dikumpulkeun dina dalam ieu raya teh bakal aya sawala ngeunaan pasolan Arjuna Panengah Pandawa Kakang Dimas Nakula panjenengan nakula hatur sembah bakti Kang salib sampean Yai panjenengan Sadewa hatur sembah bakti Raka Prabu bagyatin menan Sena aku Arya Wilkotara Arya Bratasena ora bisa sujud sembah marihawahmu Darma Kusuma Darmaji Ontea Yudhistira Kakangku Dewi Kresna Jaliteng haturan syukur bagya kamayangan Yai Arya jenipangku kene rangga nongan dina salina lahir batin dosa saya ya Allah rumah esa
pasewakan busana Siti non hingga pasewakan busana ieu maneka wa arana sebak kapos petang Yahudian namanya pajrahin sarwaruk denira harsa pangandika Srinata Praja Negara Amarata sinten kang Nyakrawati ngabahu dengdak nyepeng ka Prabona Binaturata telinggi dina kursi gading gilang kencana sarapan kasura babut bentalagiri dedam para tinta timalepet ingken sanarina nga inawaretna lemek babut perang medan nikinan nawidahnya cepat kastorilan sinebaran sari hinggi tanah boten wenten malih Prabu Dharma Kusuma Dharma Jikontea sineba wonten Sri Baginda Mahaprabu Betara Kresna Praja Negara Dwarawati kaping kali sadaya para kadang kanca Pandawa di antawisna nakula lan sadewa oge Bima Samya ngaryung di salebeting kedaton Indah Prahasta denira harasa pangandika Bopomas Raka Betara lalu neng Yai Prabu syukur bagjak kamayangan sampean geus nyaosan pangangkir kula perkawis naon mawi Yai ngakir ka Kakang danget ieu di mah kieu saleresna Raka Betara pangnadanget ieu rayi ngangkir sanes dina wancing undang sanes mangsa aya hal-hal anu perlu disawalakeun ngeunaan pasoalan nu aya patula patali sareng sadaya para pangagung nagara di antawisna Rai Arjuna pribadi kamana Yai Arjuna teh katingali nyondong di salebeting kedaton Yai Prabu anu mawi Arjuna teh tos lami kang teseba ka nagara ieu nu mantak jadi bingungna sedengkeun uping wartos yang di Madukara oge teu aya risiko bisi rempan kusugan soksieun aya kajadian anu teu dipikarep ari marga nu janten lantaran Arjuna teh hiji dipati nagara anu kedah ngamumule nagara na kedah mimpin sadaya para tamtama nu aya di nagara anu dipikir dugi kalebadinya jiga na Arjuna teh leungit tina tanggung jawab di mana hiji pangagung nagara ngahianat kana tugas nagara sami sareng eta manusia ngahianat ka pangeran sabab syariat rai panjenengan dina danget ieu dipercaya ku hamba rakyat ngayeup daya ngolah nagara tapi munggu hakikatna mutlak dari pancen kana titipan tinu kawasa kadu masarkana hal eta aturai panjenengan dina danget ieu bingung tamangi tungtung susah manah daya sudahna sebab berjuang ka nagara teh teu cukup ku pribadi
tapi berjuang ke negara asil sapapait sama manis sabagya sacilaka sabengketan sagebrayan saruntuyan di mana sagebrayan saruntuyan ngawujud anu tangtos bakal jaten kesatuan sareng persatuan upami kesatuan sareng persatuan peratus manunggal ka para pangagung jeung ka hamba rakyat anu tangtos bakal kauntal cita-cita naon anu dikarep ku manusia nu gelar di ieu dunya Kang leres deui tapi pamiros emotan Kakang Sri Betara Kresna Praja Dwarawati yai ngeunaan Arjuna jeung karati nagara barjeng tanpa bemakrama tanpa bebeja kasadaya kadang kanca Pandawa sok risi bisi aya kajadian anu tumi bakal dirina pribadi naon sabab lamun teh mah manusia nuntut ilmu neangan pangawasa jampa mantra aji rasa perasaan ari kuduna mah Arjuna teh bebeja heula bemakrama heula jeung sadaya para putra Pandawa sakan menang karidoan tinu kawasa tapi lamun ayeuna Arjuna ngantun ke negara tanpa bebeja ka wong atua tanpa bebeja ka dulur saluhureun anu mutlak gaganti ti indung jeung ti bapa atuh lamun kitu mah Arjuna teh sok sieun aya hal-hal anu teu dipikarep ku dirina pribadi leres pangandika leres kitu Raka Betara risi kumisi rempan kusugan rai panjenengan lir penda barang mujuraos hemal wacana selebeting kedaton amarta siluk kane wungin langat dorong abang angluda dorong tone basa praktanipun sasumpingna Dewi Warasri Kandi sampun dumugi dateng harta hingkang pangan sadaya putra Pandawa silakan pangkonan Sri Nalendra gatanira pangkonan pangkonan senaka ya Srina Lendra